Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin masih ngadongengken carios Kabungbulengan, karya Bastaman HD. Beralah urang lajeng keun kana dongeng dina lalakon Kabungbulengan bagian ke-12 karya Bastaman HD. Penerbit sareng tahun terbit, Pustaka Jaya, Bandung, 2013 nyaur keun, geulis Sunda, mahpaja nusalirana sampulur, pameunte manis tur nyari, houding klaim, teuteupna telek. Imutna Kariwut, satia kacaroge jeung nyaah ka kulawarga. Cerdas tur someah matak betah diajak nyarita bani jeung. Rada bangor satik duka teuing atuh. Miurun maksad namah lincah atawa rada genit satik. Ih, bet kata terusan. Urang balik Dewi kaen antin. Nupang kacirina pisan nungun geusirna tina raraina, tantu meunang kabungah, alum, ngagrentes na hate. Sanggeus antin mernah diukna. Wilujeng. Tin, cokuring bari neucup pameunte una. Naon, Kang, walona bari males neuteup. Rambut enggal. Cokuring. Oh. Nuhun, Kang, walona marah mai bari imut, antin genuhun deui, mamih bingahun pisan disumpingan sareng dikintun arum manis. Saurna waas asa jaman afa keneh tangkalna dicipaganti sok wareg ku arum manis. Sareng aneh deui, Kang, basa antin sumping teh nyanda korma peseman. Mami. Ari hek teh na meja tos afa korma sakotak, sami deui, mojul, kotakna geus saukuran siga nutos badanten. Apan atos badanten harita, cok kuring. Iraha? Antin nanfa spontan. Harita tiba sanganggo, telepati, walon kuring ceuleu keuk rangguna kaluar. Kuring nyambung, sami akan genuhun dipaparin ku mamih sarikafa duegan sakotak ageung, atuh katuangku sadaya, amis pelem raos pisan. Kenging masak antin eta teh, kang ceuk antin reuus. Masakan instruksi antin, pelaksananya staf belakangnya, cek kuring. Ih, sanes leres-leres antin nenu masakna di piwarang mami, ti kamari sonten ngadelukna ge melaksanakan instruksi cenah. Natiasa kitu antin masak? Ceuk kuring cangcaya. Ih, begini-begini juga murid mamih nomor 1 dalam masak-memasak mah, pokna bari imut reuus. Bisa jadi, lantaran kuring terang bareto rada sering diajak dahar ari kabeneran diajar bareng jeung engkus di bumina. Teu aya nu teu raos MUN ibuna turun langsung ke adapur mah ceuk engkus oge. Piraku putrana teu kawaris kaya sana. Konsultasi haritama asal lancar pisan bari antina oge leuwih bruk-brak. Terus terang asa nyerita jeung Adi, ngelek Adi atuh, lain formal ngawawancara klien.
Suasana rada daria. Dimimitian namahku Antin nanya kieu. Kenging informasi naon ti mami? Seueur, perkawis rama sareng raka-raka Antin, utamina Kang Engkus. Bumi Cipaganti, tangkal arum manis en urungkat, kota Wina. Riki sareng Andika, sarikaya duegan. Dewi, walon kuring. Antin katinggal imut. Ari tentang Antin kenging informasi? Kenging, mung garis besar na bae, rinciana namah taros keun bae ka Antin saurna, walon kuring. Muhun kitu saur mami oge. Kedah terbuka ngarah enggal aya solusi saurna, ceuk Antin, nanging timana nyangawitanana, sakeudeung, Antin nyarita. Oh, urang tina keanehan saatos Antin netepan tahajud bae, nya. Kieu, barokah sadayana oge kanggo Antin mah. Giura bae, kahiji Antin harita apan hoyong enggal pendak sareng mami hoyong nyuhun keun di hapunten, enjingna mamih sumping, kunjungan ka Bandung oge dikirangan 2 dinten. Eta mah apantos dicarioskeun ka Kang Handi. Kaduana, mung heulut 2-3 dinten ti saatos mamih sumping, Antin dihubungan ku Yati, sobat ti waktos kuliah di Unpad. Anjeunna ngawartosan aya oil company Perancis di urang nu bade ngarekrut sarjana-sarjana sosial kanggo tugas riset sareng hubungan masyarakat dalam rangka siasar. Anjeunna emuteun ka Antin, teras ngahubungan. Nuka tilu, joob ti Qatar sumping kenging cuti sasasih teras ka Indonesia, sate wacana mios heula ka Holland nepangan Ibu Ramana. Teu ngawartosan heula sumping nate. Anjeunna nyorkeun sono ka barudak sareng teras nyuhun keun dihapunten ka Antin bari ngajakan Antin mencari solusi terbaik masalah kita. Kuring daria ngabandungan bari teu merekomentarna naon. Antin nerus keun, ajakan gabung sareng Yati ku Antin sementara teu acan ditampi, alesanana mah aya keneh masalah nu kedah dituntas keun. Saur Antin ka anjeunna, engke bae upamito selesai Antin bade ngagabung. Terus ngahuleng rada lila, nepi ka akudu, diupanan, ku komentar kieu. Aya Dewi kanehan enu kaopat. Naon, Kang, pokna nanya. Korma mojul, ceuk kuring. Antin seuri, sanggeus katingal, cenghar, Dewi, kuring nanfa. Dupi keanehan nuka tilu ti kumaha? Walona, rada isin salresna nyarios keunana, nanging kukuring gancang dihulak. Teu kedah dicarios keun aveuna, Tin, kahartosku akan getangtos sensitif pisan masalahna. Sor keun bae hal-hal nu teu matak hanjakal ka Antin.
Maksudna kumaha, Kang? Antin nanya. Kieu, upamina bae antin aveuna nyarios keun hiji masalah ka akang, teras saatosna ngaraos isin atanapi hanjakal dicarios keun teras janten hoream. Eta tawis masalahna sensitif, terlalu prihadi. Saena dicarios keun dugi ke aurangna siap mental, kuring nerang keun. Kuring merelolongkrang waktu sakeudeung ka antin pi keun nyerep keun katerangan kuring. Sanggeus kitu ceo kuring. Akang mah badi sahar he, etang-etang ngantosan arum manis ragrag sorangan tina tangkalna. Antin imut lelet disarua keun jeung manggah arum manis jatohan teh. Pamaunteuna nyuminar Dewi. Leres kawit nama isin pisan bade nyarios keunana, margi punten. Aib kanggo antin mah. Nanging da mami sareng raka-raka antin oge sadayana tos taranggeun, komo Dewi saatos jawab sumping nyuhun keun dihapunten mah. Sareng antina oge hoyong enggal-enggal aya solusi rarosan teh supados teu membebani teuing. Atuh ayeuna salami konsultasi sareng akang sareng kenging pangalaman tentang makna silih hapunten, kitu Dewi ilham tina netepan tahajud. Yen antin kedah nangtosken sikap kedah diselesaikan kunyalira, antin janten wantun terbuka mengenai masalah eta. Emutan teh moal bohak ieu, paling-paling merah muka dikit, pokna bari seuri. Dina het kuring Dewi muji syukur ka ANU Maha Agung rehna antin nampi pituduhna tur geus mimiti bisa narima kaayaan dirina, muga-muga bae sing meunang hikmah tina musibah nu karandapan. Kieu, Kang, ngawitana namah. Pokna daria tapi tetep santi, teu tegang siga tahap-tahap awal konsultasi. Kulawarga jawab Johannes Plete teh sanggeus menang 2 tahun di Indonesia pundah-pindah di Asia kungsi di Thailand, Jepang, Korea Selatan, Taiwan jeung Filipina antin ti barang nikah gegeus teu digawe Dewi, lantaran beunang ku aturan perusahaan nu teu ngidinan salaki jeung bojo sarua digawe di perusahaan eta. Antin milih jadi ibu rumah tangga jeung bojo nu ngarojong karir salaki sakaligus indung nu mika asih anak-anakna. Keur bebetahna jadi ibu rumah tangga Joop kudu pindah ti Manila ka Qatar bari meunang promosi. Atuh bering parindah mawa anak 2 lalentikeun antin mah betah bae NU aya. Ma lumwanoja manjing umur 30-an keur meu jeuhna loba karesep jeung kahayang bari jeung kacumponan deuih ku fasilitas nu lengkep jeung rejeki nu sagala bisa kabeuli. Qatar kaasup negara sagara keusik nu panas pisan hawana, tapi keur antin malah meh teu karasa sabab di mana bae dilengkepan ku AC, boh di imah atawa di tempat-tempat umum. Tapi beda Dewi keur barudak leutik mah, Rike jeung Andika meus-meus gering, malah taun tukang mah kungsi duanana bareng dirawat di rumah sakit.
Numut keun datiar ahli di ditu baruda antin teu tahan ku hawa panas. Atuh antin jeung salakina badami. Putusanana antin jeung barudakna mulang heula ka Indonesia, ari salakina rencanana mahrek unggal bulan ngalingokan kulawargana. Antin oge kungsi sakali nyorangan ke akatar ngalongok salakina. Heu, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur deui, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng teh sadayana 32 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.